ngalaksanakeun kurban, lamun urang ngalaksanakeun kurban, man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin, begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu, lain dosanya na bae wa iyaluhu, keluargana ge dihampura, pamajikanana, anakna, ahli-ahlina, bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi, begitu netes sret geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi wa hurrima alaikum saydul barr, jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri, buburon binatang daratan. Binatang daratan ma wa huwa ma yaishu fihi minal wasil makul, binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar. Eta teh binatang-binatang daratan, sapi leuweung, onta leuweung, munding leuweung, domba leuweung, uncal leuweung, kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok di dahar. Na ye diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma, selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram. Mun keur ihram haram ngabuburon, haram ngadaharna, haram ngabuburonna, maehanana haram ngadaharna. Tapi lamun teh anu ngabuburonna mah anu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon? Zaid ihram, Khalid teu. Ki Khalid manggi uncal, ditewa kunyana, dibuburon atau dipanah, digoreng, haju di dahar ku kabehan. Teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon, ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon. Ulah sote nyana nu ngabuburon, nyana nu ngadaharna. Minji hati ngabuburonna haram, minji hati ngadaharna ge haram. Teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah, nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring, bakal dikumpulkan. Umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat, nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teu jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya, bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu. Eueuh nu kasingsal teu bisa, aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta, dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun. Dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur, mata digunakeun naon, celi digunakeun naon, sungut digunakeun naon, harta digunakeun naon, ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya. Di BAP mun urang salamat sorga, teu salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah, kudu sieun maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram, sing sieun melalui aturan Allah.
sebab urang bakal dikumpulkan bakal digiringkan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut. Ai di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya orang mantap jasa ka Gusti Allah seakan-akan orang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu marifat. Uhillalakum saydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu marifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang lelempangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, iyalah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Iyalah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasulih. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar diharamkeun karanjeun kabeh saydul barri. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi, saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumah geus nyaraho kabeh aju paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat, hiji mana Kemis,
malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darajah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darajah malam Jumat geus 7 darajah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana ngentak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darajah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darajat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah wakah heulana ulah wakah Malaysia geus buka urang ulah wakah sebab itu mah barat kulon di ulah wakah heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak ceuk ahli fikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu nek dilupatkeun mana ngomong sia keur carita geus pokona orang wari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge ya
aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitungan anak lobaan atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun, kena bubungahan, sakedeung deui lurah diserem. Ji, yang gitu. Sebabnya geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret ku pamajikanna si amah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat. Mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan. Sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan. Sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi. Nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar, kadanan tegas jasa mah. Ulah amburadul jasa. Ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Geus kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap. Ai geus teu kuat tuh. Hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji. Kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha? 3. Berarti orang puasa ke sabaraha poe? Urang mana ye? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arafah.
soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tambah jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus pokona. Daripada bentar dele TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh. Hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup. Masya Allah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati etana bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teh hirup-hirup. Komo lamun hati manu hirup Masya Allah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna. Boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna. Ka pamajikan bageur hatena hirup, ka anak bageur hate hirup, ka burid bageur, ka tetangga bageur. Nah hate hirup ngaranna. Karangda bageur hirup berarti. Tak kitu. Eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah ayo bae 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura mamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah Kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah.
masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan we masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan we masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan tan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 masalah besi dijadikeun masalah di lembur masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji masalah ndek ku tujuan we mangga embe hiji sorangan embe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan guys Kangjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye tah mah wiridan biasa cak Kangjeng Nabi Musa boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti tah wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sejen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tah mah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan minggu selanjutna ngaji deui minggu ka selanjutnya ngaji deui jadi perean ieu mah geus ngaji